Cici belah obong tuh. Roncengan ya. Ah ya. Yuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ternyata ya tamunya. Oh, cager. Cager. Iraha datang. Karak bieu. Oh, udah karak bieu. Aya si budak ompong wah. Budak ompong teh rupana geus kasaungnya. Nu gigina ieu nya. Anu ompong. Geus kasaung, rupana mah geus di ditu. Ada di tiang di itu. Ayo, siap. Sugan aya di ditu nya. Heeh. Tadi eueuh ka dieu mah. Obat cacing nanti encan diinum. Obat cacing wae heueuh karunya. Kunci heula ieu teh ku Abah ya. Ya, geus. Belah dia. Belah dia. Abah teh langsung. Anunya jalan nama. Ayo. Yuk. Aduh, ini mereka dia. Hujan. Kamari dia Oh, apa? Kamari kita ayeuna ada di ada. Awat lah, Bu. Di jalan apa? Bah, jauh kene. Wah, lumayan di situ pan ayana tuh deket Puri. Jauh. Lumayan. Lempangnya buru. Jadi hujan. Buru. Jauh kan Pak. Ulah kadinya, adio. Salah belok. Kadinya jalannya ieu. Ieu lurus. Aduh, sugan teh tadinya. Lumayan tuh tahu bubuknya itu kan. Kayak bubuknya tuh ya. Tadi resang ieu. Enak kan. Jangan lupa ya gini nih. Dia terasa, Nanya ke dari opatan deh. Mang Bro, kernaon? Ayo, Nepo baturan orang teu. Budak ompong. Abi ge ompong. Anu rada jangkung. Oh, itu ompong pendek, ompong jangkung. Ompong jangkung. Ompong jangkung mah teh kasaung. Nah, ka manggula. Itu. Ayo coba yuk. Sana bangun. Ayo urang teh. Abi teh boga musuh di makan dia. Arep nu mah. Darinya. Eta lain budakna. Ayo Bang. Ayo. Jadi kieu, kumaha bogona teh neangan wae. Atuh bejakeun heula hayo. Saneun dia naon yang urang. Ih, jadi kieu. Eta kabogo maneh neangan. Oh, kajian atulah. Ti imah urang, ti imah si Abah, ti imah ieu, tah nepi ka amang-amang ieu neangan. Subhanallah. Cek kabogo teh kieu. Disampur. Cek kabogo maneh teh kieu. Ibarat cacing geus diinum can. Ayo orang balik musim tangan. Ayo.